Aya tatangga anyar ibu-ibu anyar pinah gelis ku gelisna diaromongkeun. Euceu resepnya ningali ibu eta nu anyar pindah meuni gelis. Nya meuni siga putri ngan hanjakalnya tah mimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna gelis ari salakina meuni jiga perah bedog. Har Aisyah. Padahal teteh wailul likuli humazati lumaja. Cilaka jelema nu sok moyok jeung ngomongkeun batur. Cilaka Bu. Matak lamun rek ngomongkeun batur inget kana ceramah si Ibing ditahan we geus. Aya naon ece? Geus. Bisik ieu ayeuna ngadengikeun ceramah ungguk-unggukan jiga nu heueuh bari balik der ngarobrol. Tak kadenge ulah sok ngomongkeun batur doraka. Nya ece geuning teu meunang nya. Matak ti ayeuna mah urang ulah ngomongkeun baturnya nya entong entong jiga si ibu itu tuh. Sarua wae atuh sia. Dionang kanu hajat balik ti nu hajat diaromongkeun ngadengikeun ceramah si Ibing ayeuna balik ti dieu gresok tarohan si Ibing diaromongkeun euceu di kadeukeutan mah jiga monyet paduli teuing tuh bisa menjaga nama dan kehormatan suami hade ye Neng Lilis ibu euceu peraturan ajaran Islam keur awewe mah keras kade Neng Lilis ye contoh la yahluana rajulun bi imra'atin illa wa ma akhaju mahrum teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki lamun teu dibarengan teu dikawal ku mahrum teh nu haram dikawin lanceuk haram dikawin aki bapa aki pokona nu haram dikawin jadi teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki tah kecuali dikawal kuno tadi lamun kitu Kang Ibing kumaha barudak ngora ayeuna malam minggu bobogohan duaan meunang teu si Ibing tanggung jawab meunang asal geus baroga STTB surat tanda tamat bobogohan ti KUA ari geus diteken mah kulebe jung wae boro-boro rek bobogohan di kamar rek diurut tangkal kalapa ge jung sia ulah sote lamun lain muhrim matak ibu mun gaduh anak awewe diaperan ku lalaki tong sina diantep paruduaan Bu bisa asup angin ayeuna teh ngagalaksak pelendung kabur arek naon tuh malah cek ajaran Islam naha antakallaman nisa'u illa bi idni azwajihin teu meunang awewe nu geus boga salaki diajak ngobrol ku lalaki sejen tanpa idin ti salakina nyaho tah diajak ngobrol kumaha umpamana kieu ye Latif keur teu aya di imah Lilis sorangan jol aya semah lalaki punten Bu dupi palatif aya teu aya engke we ka dieu deui eta nu alus mah ulah wani-wani mangga atuh linggih antosan dar disuguhan dar diajak ngobrol duaan sailila montong tapi Kang Ibing da ieu mah semahna lain sejen sobat salaki di kantor babaturan baheula tetangga deukeut eueuh urusannya catet lamun setan euteup jadi nu katilu jadi teh penyelewengan ngabejaan we apik malah ceuk ajaran Islam lamun awewe nu geus boga salaki init ninggalkeun imah tanpa idin ti salakina eta awewe dimurkai Allah jeung dikutuk ku malaikat sancan balik deui ka imah jeung dihampura ku salakina matak ibu euceu Neng Lilis lamun rek init ninggalkeun imah bebeja ka salaki wayahna ieu ajaran Islam minta izin mah gampang pisa poeun pi 2 poeun lamun perlu pisa minggueun pa minggu hareup mah rek ka pangajian kenging henteu lamun ceuk bapa jung wae mah init tapi lamun ceuk bapa geus cicing mah tong ka mana-mana paduli ting pejabat saha nu nyamper tong init ieu ajaran Islam Allah Kang Ibing geuning ajaran Islam meuni keras kitu ka awewe teh kieu teu meunang kitu entong kieu ulah kieu entong ai lalaki mah balik peuting bebas balik init jam sabaraha meunang lamun kitu awewe mah dikekang lain dikekang dilindungi dijaga lantaran awewe mah mahal catat inten berlian lalaki mah besi beda besi jeung berlian neuneuna oge berlian mah dina lomari dikunci keluar negeri sawaktu-waktu lantaran naon mahal cacat seetik sabaraha juta hargana turun besi tara di apik-apik teh di pasar loak ditabrukeun sisi jalan kahujanan kapanasan tahiangan katabrak petot bengok di kilo besi hayang jelas besi tas Ibing teh bapak-bapak besi wungkul
geus boga anak boga incu boga pamajikan der babogohan deui jeung budak SMA era kitu teu gaya we nu aya sok ayeuna awewe geus boga salaki komo geus boga anak der nyeleweng deui aya nu bakal muji nauzubillahi min jalik moal aya lamun ngaranna geus cacat ngomeanana moal anggeus ku saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan setahun seumur hidup tercoreng inten berlian hati-hati lilis jaga mata ajaran Islam mun pakaian awewe geus beda ibu ditutup nganggo tiung nganggo jilbab lantaran naon mahal ayeuna zaman kamajuan derdang-dang teh dibelewek-belewek dina Quran oge geuningan lain maju sia balik deui ka zaman jahiliyah hati-hati ya nah eta keur istri awas neng lilis azamun nasi haqqun alal mar'ati zaujiha wa azamun nasi haqqun ala rajulu ummuhu wewenang paling gede ka awewe nu geus rumah tangga nyaeta salakina wewenang ka lalaki lain pamajikanana tapi indungna ayeuna lilis geus nikah jeung Latif wewenang paling gede mah dina leungeun Latif lilis ku Latif rek dibawa pindah ka Aceh ka Irian ka luar negeri kolot teu bisa nanaon wewenang paling gede salaki tapi lalaki tah si ibing umur 62 tahun wewenang lain di pamajikan di indung ayeuna mah loba nu salah ngarti kulantaran geus nikah geus kawin geus rumah tangga pamajikan teh asa kawasa nepi ka lamun salaki rek mere duit ka indungna kudu susulumputan dasieun ku pamajikan eta nu salah geulis yeuh neng lamun salaki urang rek mere kanu jadi indungna ngabejaan we Kang Ibing mah entong dicarek eueuh jelema anu miskin mere ka indung teh eueuh di dunya ge mere ka indung 1 juta digentosan 100 juta Allah ar-Razzaq pemberi rezeki mau apa sabalikna pelit kanu jadi indung nyeri hateun hate indung doraka salaki doraka mah pamajikan ngimilu hancur ngabejaan we biarkan dek mere ka indung mah moal kabales jasa indung ku 100 miliar moal sok kajeun tah yeuh keur panganten 1 juta digentosan 100 juta Allah ar-Razzaq pemberi rezeki mau apa sabalikna pelit kanu jadi indung nyeri hateun hate indung doraka salaki doraka mah pamajikan ngimilu hancur ngabejaan we biarkan dek mereka indung mah moal kabales jasa indung ku 100 miliar moal sok kajeun tah yeuh keur panganten istri enak keur panganten lalaki ngarah gancang terhenggeusan kela nginum heula keur cep Latif awas yeuh arijalu qawamuna ala nisa lalaki mah pamingpin ti awewe aya nu ngaranna pamimpin rek leutik rek gede bakal dipenta tanggung jawab di akhirat ngeuna anu dipingpinna kabeh pamimpin mah Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Menteri kabeh bakal dipenta tanggung jawab kumaha lamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di akhirat ditanya Ibing bener maneh bareto ketua RT sumuhun rumasa jadi pemimpin masyarakat RT rumaos kunaon pemuda di RT maneh loba keneh nu mabok rek kumaha si Ibing tong jawabna Pak wah lamun ingat ka dieu mah jelema sararieun jadi pemimpin teh moal paboro-boro nepi kaya serangan fajar gegabah teuing waranian paingan Umar bin Khattab mah begitu kapilih janten khalifah Bapak raja presiden namun negara republik mah begitu kapilih jantan khalifah ngecelakeun Cisoca bari ngadoa ya Allah mugi abdi singkiat nampi ieu musibah tu musibah di urang mah lain kapilih jadi RTG nanggap wayang belegugna teh ai sia merukan teu berat tanggung jawab tah eta batuk lain ceramah si patuker tah ayeuna cep Latif begitu nikah Anda langsung jadi pemimpin keluarga kumaha lamun jaga ditanya di akhirat Latif bener lilis pamajikan anjeun sumuhun rumasa anjeun jadi pemimpin sumuhun kunaon lilis jeung anak anjeun can salat rek kumaha tanggung jawab power ye kade
mata kercep latif Kang Ibing mah HP sebagai kepala keluarga pingpin pamajikan jeung anak jaga untuk tetap akimu sholat adegeun sholat lamun si Ibing ceramah masalah sholat pasti dibahas taratingaleun lantaran lain naon Kang Ibing mah lamun ceramah di nu hajat siga kieu terus terang esok bunga pacampur jeung hariwang bungahna ieu ningali nu hadir meuni pinuh lain dangdut lain layar tancap lain wayang golek bila kadar ge ceramah si Ibing bisa pinuh siga kieu bunga ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana ngan sok diteruskeun ku hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing pinuh siga kieu salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki hungkul ka ieu nu paur di Bandung mah kitu mah loba keneh Pak di Bandung mah di dieu mah sarua meureun da teu nyarah tapi sim kuring yakin di dieu mah moal beda ye apa nu ceramah ku Kang Ibing diterangkeun hati-hati Bu Pak ieu ciri-cirina zaman teh zaman edan tiba heula ge mun ceramah diterangkeun wae ieu zaman edan teu percaya zaman edan sok saksian malam Salasa malam Jumaah bulan Mulud bulan Rajab kuburan Karamat pinuh kudu tinggal loler ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh tinggal loler di makam emah takokak bari emah teh buta huruf kabeh kajen hujan kajen poek nisila emah abdi teh hayang boga imah ceuk mah teh boro-boro sia aing di kebon awi kayak Kang Ibing mah lain anti lain ngewa lainnya ulah salah paham sabalikna karunya ka embahna arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik Bu gersok tingali beunghar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tere ai mere ka embah kopi pahit deui ceuk mah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees sia teh meni eueuh ka karunya ka embah ai digeuruh-geuruh ngararamek Ibing urang lain minta ka kuburan nyuhunkeun maka Allah ieu mah hanya sekadar perantara naon make perantara atuh juga jual beli tanah geuning urang ge Kang Ibing lamun rek menghadap pejabat jelema penting tara bisa langsung kudu ka keamanan ka satpam kudu ka sekretaris kudu ka wakilna heuh da eta mah jelema aduh aing mah ieu Bu Pak adik-adik duh ceuk ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik teu pitak sarua kabeh yang dinilai anu dipeunteun mah amal perbuatan iman jeung takwana tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda saha nu ngabeda-bedana jelema gersok tingali apan ku jelema dibedakeunana tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor tetep beda dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng anger we beda ijazah SD jeung doktoranas di kantorna tara bisa sameja tetep beda apan di dieu ge beda nu dihareup mah make kue di ditu mah moal si anu pika isuk-isuk ge heuh ieu mah contoh ai teu diomongkeun da kadeuleu contoh malah ku beda nah zaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh beda ari pupus mah jelema pangkat pejabat orang penting anu beunghar eta mah pupus anu jajab ka makam nage mobil ngabring dikawal make sirine da pupus upami paeh mah gara sok tempo jamin teu aya kagableg anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we da paeh eta mah ye masih mending di daerah Bobos macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg ye di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas kuburan aya kelas 1 aya kelas 2 bari sarua di ruang dan teu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurabkeunana sumuhun ngagalina rada jero adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae mangga tapi sukuna nolol apa henteu kacipta meureun di kuburan jelema teu gablek marancung ceker bungkul maraka sepatu kelenci
Yo. Geus kajeun ka mana we ceramah mah. Yo. Yo lamun hayang nyaho peraturan jelema sarua di mana? Lamun hayang nyaho jelema sarua di jero masjid. Geus sok di jero masjid mah jelema teh kabeh sarua. Ustad jeung koboy ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macu jeung direktur ngarendeng iya meunang. Ijazah SD datang ti heula sok wae disapareup. Doktoranna ka panerian bayahna we di tukang eta di masjid. Da can ngadenge peraturan di masjid, puntennya anu SD ka Palengker eueuh di masjid mana? Tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadaya kompak dipayeuneun holik Sang Pencipta. Paduli teuing imam jasa SD di tukang doktoranna kabeh eueuh urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Doktoran semal wakamiluan nah teu bisa. Tingalikeun bulan puasa eta bulan puasa peraturanna sarua waktuna imsak kabeh arek tukang macu rek direktur eureun bukana maghrib sarerea da henteu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoran teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teh can buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu da henteu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoran teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teh can buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu matak ai jelema rek naon atuh make jeung perantara he anjeun tukang macu he bapak direktur he koboy dangdut bapak ustad aya pamenta geus langsung uduni astajib lakum geura marentah ka kami pasti ngabulkeun eta janji Allah. Carana lain golar-goler di makam mah takokak bisi musyrik aya nu alus wastainu bisobri wasolah penta ku sabar jeung salat tah nu bener mah eta hudang tengah peuting tahajud beres tahajud pok ngadoa henteu bisa ku basa Arab ku basa Sunda ga Allah mangartoseun hayang naon hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh hayang itu hayang ieu hayang rezeki malah hayang rezeki si ibing mementa anak gara daerah arek teu era kumaha da menta rezeki mah geus unggal salat ge geus sok inget-inget temen bari diuk menta rezeki warjukni eta bari salat warjukni pan teteh menta rezeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti beres salat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rezeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular-gular di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema aya mah balegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung hancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pak adik-adik si ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet jiga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur teluh ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah jurig ge seungit arek teu era kumaha da menta rezeki mah geus unggal salat ge
Gersok ingat-ingat teman bari diuk mentar rejeki warjukni itu bari sholat warjukni pantai entar rejeki warjukni kan kulantaran teu ngarti beres sholat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rejeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing di mana sholat geus beres tibatan gular goder di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema aya mah belegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung hancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pak adik-adik si Ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet juga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur teluh ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si Ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah jurig geus seungit tuh sholat lain ke kuburan sholat keur nu teu can sholat tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok sholat meureun make meureun bisa aya hiji anu encan tapi da yakin lah sok sholat kabeh meureun meureun mah keur cadangan ye masalakakum pisakor qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami teu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar kajian urang ngadeungkeun pengajian penting manggil kiai terkenal di luar negeri percuma teu salat mah neraka jung wae tanyakeun ka ajengan mana salat aduh Pak Bu lamun urang tara sholat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat di dunia ge geus karasa lain ceuk batur baheula basa si Ibing pertama kali pisan reka Mekah puntennya abi koboy tapi haji basa pertama kali pisan Kang Ibing reka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lemur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna mimitina mah teu percaya Bu maklum koboy sumuhun-sumuhun tanah hate mah nyengsirikeun tapi 8 kali simkuring ke Mekah 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap peureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah ya Allah ya Rabbi saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nu teu asup akal saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing eta jamaah saregu malah Bu eta di Mekah lamun manehna mandi cai ngadadak saat pasti tapi lamun dipake ku batur ngagorontor asa si eta mandi ret eureun geus disabun gegedor cing Kang Ibing ka Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mandi cai saat henteu loba omong dipanggil bae di harewosan cing inget-inget Kang boga dosa naon di lemur anu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik Pak rumah sai akang tak ikeur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia malah aya jamaah haji aneh Bu barang bus ka kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun bilih kaleresan di daya tukang renten engal eureun sia doraka sia teh waduh Bu malah tahun 84 mah si Ibing ngalaman kejadian aneh tah jelema hirup keneh
salapan opat saya ingat hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina tahun salapan opat Makang Ibing di Mekah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peting tengah peting subuh pagawean si Ibing di Mekah nganter awewe anu sasab eta haji loba kasih Ibing deui meni asa ringsak awak nganter awewe sasab malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon aduh geulisna bu eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan eta meureun disebut putri jin teh men tadi anterkeun ka Kang Ibing ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah sumanget ah bae jujur we da geulis dianterkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu bu di rumah sakit Ajijah teh naek keneh ka luhur ayeuna mah kakara kapikir manya aya we geulis mun leumpangna nyelengceng dina batu kalawan suku teu karasa panas naek ka luhur bu kapanggih urang Libanon cenah mangakuna begitu kapanggih mainan nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting bu nepi ka ceurik dina batu sisi jalan bari ngagukuk nginget-nginget ya Allah naon atuh dosa abdi teh nah ari brai teh bu pak kita tadi ge abdi teh bintang film lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot udah nungora malebar ya kulantaran Kang Ibing mah di dieu na ge bodor da di Mekah ge mangi wae pikasirieun pak kayak nyeling seeutik di Mekah ge mangi wae pikasirieun inget keneh ta gelombang kadua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram pasedak-sedak salat teh geuningan heureun usik aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah saya teh salat tukangan eta ruku sujud cengkatina sujud poe si horeng hulu abus ka jero jubah eta kacipta urang Arab cekerna totojer cek dina hatena teh Aisyah rek naon si surungkuyan ka dieu aduh aing mah mangi wae pikasirieun terus basa pertama kali ke Mekah mah kena ngadongeng seetik di bejaan ai di Mekah mah cenah beda jeung di urang di ditu mah lamun dicekelan janggot dicekelan sirah kajenting kolot moal ngambek apan di urang mah dianggap teh sopan sok kana budak ngorajo krawok kana gado kolot baru teh dicabok mah di ditu mah teu naon lamun ditoel bujur ditepak bujur lalaki teh kasinggung jadi mun dicekelan janggot mah sirah mah teu naon saya Kang Ibing panasaran nyobaan bener askar teh polisi mun di urang mah cekelan we janggotna dikerebek assalamualaikum waalaikumsalam teu naon tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos urang Arab jangkung gede janggotna ngambai panasaran sakali deui sak aing cekelanna janggotna assalamualaikum ai celengeung teh Kang Ibing abdi mah urang Pasar Baru sugan teh urang Arab gelo teh lain urang Bandung aing era nah aya urang Arab ngomong Sunda ari mah di Pasar Baru Bandung nah duh naon bete tak kitu sok salat paingan saur Rasulullah didik salat mah ti mimiti budak umur 7 tahun